Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui ngabahas macakeun tafsir basa Sunda karya Ustaz Uus Suhendar. Ayeuna urang atos dugi ka surat Al-Insyiqaq. Insyaallah urang bacakeun ti ayat 10 dugi ka ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بشيرا. Jeung sing saha anu dipaparin catetan amalna ti tukangeun tonggongna manehna bakal sasambat geuning cilaka jeung saterusna digebruskeun ka neraka syair sabab baheula keur hirupna sukan jeung keluargana satemenna maranehna boga pamadegan yen manehna moal malik deui ka Allah Subhanahu wa taala lain kitu satemenna pangeranna nalingakeun ka manehna. Sabada ngajelaskeun lalakon jalma anu dipaparin catatan amalna beulah katuhu, maka ayat anu saterusna mah ngalalakonkeun jalma anu nasibna meunang catatan amal ti beulah tukang atawa dina ayat sejen mah ti beulah kencanana. Wa amma man utiya jeung sing saha anu dipaparin kitabahu catatan amalna wara dhahrihi tukangan tonggongna fasaufa yad'u bakal sasambat bari ngagorowok suburo geuning cilaka wa yasla jeung terus digebruskeun syaira kana jero neraka syair innahu kana lantaran manehna baheula keur hirupna di alam dunia masyruha syaroka bunga bari poho kana ibadah innahu satamana maranehna zanna boga pamadegan alam yahura yen manehna moal balik deui ka pangeranana bala lain kitu inna rabbahu satamana pangeranana kana bihi basyiro nalingakeun ka manehna sasambat jalma anu meunang catatan amal ti beulah tukang atawa ti beulah kenca dijelaskeun dina surat Al-Haqqah ayat 25 dugi ka 32. Anapun jalma-jalma anu dipaparin catatan amal beulah kenca manehna sasambat bari ngagorowok hayang teuing lamun ieu catatan amal teu dibikeun ka kuring lantaran kuring baheula teu apal bakal panggih jeung poe balitungan. Duh Gusti kacida hadena lamun pati teh jadi pamungkas geuning pakaya teh taya tulungna nya kitu deui kakawasaan taya gunana pek geura cerek tuluy talikum eta jalma tuluy gebruskeun ka neraka jahim tuluy borodog ku rante anu panjangna 70 hasta. Sakitu wae urang ngabacakeun surat Al-Insyiqaq ayat ka 10 dugi ka 15 tafsir juz amma karya Ustaz Uus Suhendar. Mugi-mugi aya manfaatna. Qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.